Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dulur barani patepang deui dina acara anu maneuh eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani Radio Bandung nu dipigandrung. Dongeng Sunda ieu nu digarap ku simkuring pun Ius teh. Tanapi Kang Ius carita anu digarap teh nyaeta Gumilar Yasana Sukandar. Dulur barani di mana bae ayananya uluh disiklakna disiklukna. Dulur barani nu sarahe mana atuh supados teh nyangkolong kana wae nya sementawis urang kumkeun heula we ngintunanana mah. Mudah-mudahan berkah sadayana. Sumangga geura tatan-tatan manco dina radiona sewang-sewangan kalayan sok kaparayun sadayana deuraah. Atuh pikeun Aki Sidik katut nini usi ge sarua ngarasa atoh bae nu aya. Gumilar ayeuna mah geus teu disaha-saha deui. Dinamikanya ahna teh geus saperti ka anak sorangan. Moal teu kitu nyaahna teh lamun geus ngarasa boga anak teh mah. Atuh ku ayana Gumilar ayeuna matak jadi pangregreg oge kana hatena teh. Puguh saumur-umur di imah teh ngan hirup paduduaan. Teu sanak teu kadang, turug-turug jeung tatangga patarenggang. Rajin aya batur ngan ukur sato. Sakumaha icesna ge jeung sakumaha ngartina puguh teh bisa dibawa ngadongeng. Dulur barani sadayana kuminengna Gumilar dibawa ngadongeng, dibawa ngobrol ku Aki Sidik. Obrolan nu loba pisan baedahna. Boh kumaha carana manusa nangtukeun hirup kumuh, boh nerangkeun kumaha carana manusa anu aya patulapat tadina jeung amar ma'ruf nahyi mungkar anu memang diparentahkeun pisan ku Pangeran. Gumilar beki betaheun bae ayana di Aki Sidik teh lantaran aya mangpaatna. Manehna saeutik-saeutikeun bisa metik ilmu panemu pikeun ngabersihan dirina. Tina sanes kara reregedunya ari Aki Sidik. Sanajan manehna teh lain ajengan, tapi pangarti dina perkara agama Islam teh teu beunang dihina bahasa. Loba pisan pulunganeunana. Pikeun anu ngarasa butuh ku katerangan mah anu ngeunaan seluk-belukna agama Islam. Nu dina nerangkeunana teh tuning eces jentre matak pikaharadieun tara cueut kanu hideung tara ponteng kanu koneng tuning sahinasna. Aya hiji katerangan anu beurang peuting nyolok bae pikeun Gumilar mah nyaeta ngeunaan amal ma'ruf nahyi mungkar teh. Lantaran pikeun manehna mah asa kacida beratna. Anu memang ieu teh pikeun nguji kanal jeung ipisna kaimanan manusia. Geus kaungel yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetos kedal sabda yen sing saha anu mireungeuh aya anu ngalakukeun kajahatan kamaksiatan mangka kudu bisa dirobah sarta dicegah kalawan ngagunakeun kakawasaan anu aya dina leungeunna, dina leungeun urang pribadi. Tapi lamun teu sanggup kitu nyenggahna teh nyatana kudu ku omongan. Atuh teu sanggup keneh cenah nya nyegah ku hate anu diebrehkeun ku kereteg yen urang sama sakali teh henteu nya tujuan. Tapi kieu teh nyaeta anu teu nya tujuan ku hate teh eta teh
panglemah-lemahna iman ka pangeran. Mangkaning kaayaan dikontrakan teh sanajan teu unggal poe teh mineng mah geus tangtu gumilar teh mireungeuh kajahatan-kajahatan anu dilakukeun ku jalma-jalma anu jadi alatanana mah walanda kontrak. Komo dina ngalanggar kasusilaan mah geus lain Rusia deui atuh dulu umum ge geus padanya sih. Lamun dicegah kalawan ngagunakeun kekuatan atawa omongan bisa kumahaeun teuing matak ngadatangkeun mamala kana dirina. Atuh lamun diantep sakadar hate anu teu nya tujuan di dieu bisa kaukur kumaha ipisna iman manehanana. Ras deui inget kana katerangan anu dumasar kana Al-Qur'an. Lain sakali dua kali kapan pangeran teh marentahkeun amal ma'ruf nahi mungkar teh. Sing saha anu ngantep kana kajahatan ngandung harti urang teh nya tujuan. Sing saha anu nya tujuan kana kajahatan sarua bae jeung urang teh pipiluun. Dulur barani sadayana lamun ku waktu baheula mah neuleun nu kitu nu kieu teh teu matak teuing jadi pikiran atawa jadi hate. Tapi ayeuna saenggeus manehna nampa panggemleng ti Aki Sidik jiwana anu tadina molongpong kosong teh saeutik-eutik mimiti dieusian ku dadasar rasa iman ka pangeran. Mireungeuh kajahatan anu sasatna napel dina kongkolak panon teh lain direaksina pikeun gumilar mah. Sagala kajahatan nu mangrupa naon bae teh wajib dicegah, wajib dibasmi, wajib dihancurkeun sanajan kudu nandonkeun nyawa carek paribasana. Manusa nu gugur dina enggoning ngabela bebeneran, ngabela keadilan kalawan didasaran ku rasa anu ikhlas muklis rame ing gawe sepi ing pamrih ngan samata-mata malulu ngaharepkeun pangridona pangeran nu maha kawasa. Eta teh pahlawan sajati ngaranna, wajib hukumna menang gelar sahid. Ieu salilana anu jadi pikiran gumilar. Dabongan ayeuna manehna bet ngarti nyaho ilmu, ayeuna manehna nyaho pisan kumaha kana hukum, piraku deuk tetep cicing wae ngamangsa bodokeun. Kapan ari ilmu teh kudu diamalkeun. Ari ilmu teh jeung amal ibaratna teh lir damar anu teu jeung caangna. Pinter oge mubazir ari teu kaala paedahna ku batur mah. Pinter ngomong ge percuma ari teu daek tulung tinulungan mah. Dulur barani sadayana dina sakali mangsa dina poean bayaran kontrak gumilar milu ka pauhi ka pabrik rek barang beli kebutuhan ka pasar kontrak. Bukana pasar teh ngabarengan bayaran. Atuh teu matak jadi heran lamun di pasar teh pas sedek-sedek pisan ku jalma-jalma anu ngadon rek balanja. Bubuhan kakara nampa duit bayaran ladang ngaluarkeun tanagana anu ngabijilkeun kesang badag kesang lembut tina mata-mata atuh. Diisukeun mah pasti lapur da pasarna oge taya anu dadasar. Sabot manehna keur kukurilingan mapayan jongko pasar. Maksudna mah rek neangan kaos sangsang susuganan manggih nu rada miring hargana. Pedah boga duit pamere ti pauhi. Anagok teh pasangrok jeung Nyi Arum anu harita bareng jeung indung bapana Katut Arman. Boga rasa teu aya kagorengan ngan solongkrong bae manehna teh nyampeurkeun. Nuju balanja Pak.
Cek Gumilar miheulaan nanya ka Kiraksa rengkuh naker. Kiraksa lain ngajawab ieu mah kalakah ngabaliurkeun miceun beungeut. Nya kitu deui Mak Imol jeung Nyi Arum duanana tingkalius ngan Arman anu masih tetep nyang hareup teh. Kitu oge budina mah teu gerecek sakumaha biasa namun tepung jeung nu jadi sobat dalit. Balanja man. Gumilar ayeuna mah nanyana teh ka Arman sanajan hatena ngarasa kacida peurihna. Henteu Jan. Jeung saha Jan? Arman malik nanya jelas sorana rada kaku geus bebas saperti sasari. Tadi mah jeung Aki ngantos mulih ayeuna mah. Gumilar bade ngareret ka Nyi Arum tapi anu direretna mah nonggongan. Hayu mana? Lain rek neangan hayam kabiri. Ceuk Kiraksa ngajakan init ka alona. Oge bari sinir sampir ka Gumilar nyebut-nyebut hayam kabiri. Sanes hayam kabiri Abah. Hayam lamba. Ceuk Nyi Arum oge nyikikik bangun anu semu ngahina. Bring deui atuh Kiraksa teh sanak bojona teh arinit di tidinya. Geus teu nolih ka Gumilar anu ngajengjen nangtung. Bibir handapna ngawet digegel. Najan kapeurih hatena anu ting seredet lir digeulihan ku hinis. Sedengkeun tina juru-juru panonna ngagarendang buleudan-buleudan cai herang. Anu sakurang-kurangna mah matak poho di kalalakian. Arman nu harita satengah dibetot ku Nyi Arum ngahayukeun ka Gumilar. Kituna dengan saukur kurindatna panon. Oge mun seug dititenan mah panon Arman oge sarua aya nu beus-beus semu baseuh. Anu hal ieu teh dulur ku Gumilar oge kabireungeuh. Anu lumayan jadi pamepes hatena anu keur marudah balukarna nahan ka nyeri jeung ka peurih anu ngaheab dina dadana. Deudeuh teuing. Dulur barani sadayana. Keur kitu lar aya 2 jelema anu ngaliwat ka hareupeun Gumilar. Ku sareret oge geus apal yen eta teh si Bani jeung si Kuje anak buahna Pak Gobang nyaeta muridna. Dumadakan barang ngaliwat ka hareupeun tukang cendol. Atuh anak sembur teh tukang cendol teh miceun sesa cendol tina gelasna lantaran arek dikumbah. Jeung manehna dek balik beberes heula meureun. Rasa mokaha miceunna teh rada beh tengah dumeh pasar geus sorencang. Atuh teu anta parah deui ari lar si Bani jeung si Kuje ngaliwat digeblok we bukur cendol teh kana sukuna si Kuje. Malah calana pangsina teh jadi barodas katapelan ku bubur cendol. Ge beda we ti buruy narangko dina calanana. Atuh anak polotot teh si Kuje muncereng boga rasa dihina ku tukang cendol ngadonaplokan suku jeung calana pangsina anu dipikameut ku manehna kalawan ka bukuran cendol anu namru dina sukuna. Alah sia kurang ajarnya tegadeg cendol pisan. Deuleuh ku sia yeuh cana aing sahade-hade diserbu ku cendol atuh. Si Kuje ngamek bari nyalenteng bukur cendol teh masih keneh namlog. Aduh, hapunten bae ujang hapunten. Sanes dihaja teu katinggal. Tukang cendol ngarasa reuwas nu lain di kieuna. Jeung sieun deui mireungeuh porongosna kawas anu rek ngokos. Hapunten cungur sia. Geus bosen hirup sia teh kituna teh dulur bari kaplok bukur cendol teh. Nu masih narapel dina suku teh dikipratkeun kana beungeutna tukang cendol. Atuh plok bae ayeuna mah pindah kana beungeutna. Manila mokot. Aduh, ampun Ujang, ampun. Mang teh Ujang sanes dihaja. Tukang cendol dedepean bari nungkupan beungeutna. Mantang ampun-ampunan sia. Cekuk bae beungeutna teh. Anu keur ditungkup teh
Dijejakku si Kuje. Aduh, tobat yang keblak bae tukang cendol tenang karak bengkang. Dijengkang tina bangkuna. Kawasna bae si Kuje teh tacan ngarasa puas dulur. Suku anu cung kedang katahan ku bangku teh tetapa sini deui durug-dug bae digusur. Sakitu koko bawongan ampun-ampunan teh dah teh ieu dipirosea dulu durug-dug bae. Tau man sia kudu diwalah jelema teh gabeg cedom mah. Cek si Kuje bari ngajengkatkeun sukuna. Rek dipake ngajejek banget tukang cendol anu tembong geus muringis bari peureum bakal tinggu paur. Tahan. Ngadadak kadenge anu ngagorowok. Horeng teh Arman. Nu harita tacan jauh ti dinya. Ngagorowok bari nyeredeug nyampeurkeun. Cekap, sakitu ge Pak. Teu sae kateterasan. Hawa tos atuh. Arman nyarita deui ngahulag kanu keur nafsu. Si Kuje atuh anak Malik kanu anyar datang anu ngajadikeun salametna tukang cendol beungeutna teh terus dijejek teh cul dilepaskeun. Naon sia konyuk raun rek pipilueun sia teh kana urusan batu ha. Pokna ngahampas naker. Malik ayeuna mah ka Arman. Sanes pipilueun Pak. Mung hawa tos we parantos kolot cekap sakitu mah. Bangsat. Ambil pusing teuing sia. Dulur barani sadayana. Kituna teh bari teu antapora dengan hiuk bae si Kuje teh meupeuh cukang irung Arman. Tapi Arman oge teh sudi ari irungna kudu busat braset ngeluarkeun kecap mah. Manehna ukur ngagilak bari ngagiwarkeun paneungeul. Sedengkeun suku katuhuna ngangesrod ka hareup ngajejek indung sukuna si Kuje. Dengan katuhuna anu tadi teh dipake naki sakilat nyelep anu saterusna rek ngabadu gado anu jadi lawan. Si Kuje ngarti kana api bahayaeun. Maksudna mah manehna teh rek ngejat ka tukang, tapi cilaka sukuna apa geuh teu bisa dikejatkeun. Sedengkeun dengan katuhuna geus paeh semudoyong ka hareup. Atuh ai leungeun kencana geus teu bisa digerakkeun ukur roesan we kitu. Pikeun ngaimbangan tanagana lantaran museur dina sukuna anu dijejek ku Arman. Atunya kapaksa daek teu daek si Kuje teh kudu narima kana nasibna. Coba gado asa nyengsol ngageduk dihakan siku. Dadana ge karasa nyelek lantaran ditotog ku leungeun kenca Arman. Katambah deui suku lawanna anu tadi ngajejek suku manehanana teh sakilat dulur barani geus ngabek kana beuteung. Atuh teu ampun deui sakaligus pisan si Kuje teh ngagebut ragrag kawasna ka asak anu teu bisa hudang deui. Neuleuh babaturan dengan sageprakan pisan tanpa bisa walakaya deui. Si Bani harita dulur Bani nyebrut deui rek bebela kana jadi sobat. Hiuk Arman dipepeg ti tukangeun soronton atuh ti jongjolong rek ti jongklok kawan tu dibongohan atuh. Waktu si Bandi rek nyusul tepus ku tajongan kana bobokong Arman rikat Malik nganorok aya leuwir teuing. Dampal suku si Bandi teh geus ngalayang. Kalayan datangna teh sacara kilat manten ngahanca kana gado ayeuna mah. Puguh we Arman teh ngarego atuh bari jeung ti jengkang. Tapi panona mah awas keneh kana suku si Bandi anu ngahlang deui rek najong. Sanajan kuda-kudana tacan bener, Arman geus hasil bisa newak suku musuhna anu saterusna ditotogeun ku manehna. Si Bandi pikeun kangoleang atuh. Anu saterusna ngagadebut ninggang kana jajambaran anu pinuh ku cai urut ngumbah piring kotor. Maklum nyolontodna teh kagigireun anu dagang sangu jeung angeun lode. Atuh lumayan we hulu si Bandi teh cipuk ku cai pangumbahan. Jajambaranana peupeus caina bae. Tapi hulu si Bandi teh jadi rancucut. Remeh rimil narapel maruntang kana buukna anu tingkiriwil. Dulur barani maklum di pasar. Sakedet netra oge geus ngagimbung jalma-jalma teh pada hayang lalajo.
Tapi barang mireng yen anu keur galungan teh konco-koncona si Gobang anu ngarobrol deh dulur langsung buriak bubar. Malah terus baralik lantaran sieun ka balerang nyakitu deui oge anu daragang pada kukud baralik. Kiraksa saanak pamajikanana bari nyaksian teh teu wudu we reng haperan juga tuh. Rek keturun tangan ngarasa paur lantaran nyaho saha ieu anu keur galungan teh jeung alona teh ret kagumilar anu keur jongjon nempokeun ti jauhna. Rasa ceceubna teh beuki nganelan pedah kalakah ngalalajoanan cenah. Jeung maranehanana memang teu hade tapi jeung Arman kapan masih sobatna. Tapi ieu mah kawasan nu ngamangsa bodogeun pisan. Malah antukna maha bendiretan teh kalakah ngaleos. Waktu si Bandi ngagedebut ragrag ti jongko Cikopi teu kanyahoan aya anu luncat bari ngabar bedog ayat kana sirah Arman. Puguh we Arman harita teh keur nonggong bareng jeung ngajeritna Nyi Harun kiraksa luncat rek bebela kanu jadi alona. Tapi ngadadak jeleng deui aya nu luncat ngahadang kahareupeunana. Si Gobang kapercayaanna tuan kawasa ngajega bari nyakaka ka seuri. Ulah pipilun raksa. Sing inget ka Nyi Arum euy. Nu sakedeung di oge bakal jadi nyonya besar. Dulur barani kiraksa gero atuh geus kacipta atuh alona teh pasti bakal ngarandapan bobor karahayuan. Sakurang-kurangna beulah sirah mah kudu dihakan ku budog Manor Kemed teh anu harita ngajleng ka tukangeun Arman. Tapi kalawan teu disangka-sangka dulur Manor Kemed anu sabek-beken rek ngadek teh ngadadak ngagero. Aduh, cenah dulur bedogna ngacleng sedengkeun leungeunna kekerepengan tina pigeulangna ngalai bijil getih keuna ku pamaledog. Saurang oge taya anu teu colohok atuh. Malah Arman anu geus beureum bari ngararasakeun ngagabresna bedogana sirahna. Harita teh geus malik tapi ukur sirahna hungkul anu ngalir ka tukang. Badana mah masih nyang hareup keneh ka si Bandi anu masih ngajoprak. Leuwih-leuwih ngarasa kagetna. Patutur-tutur jeung ngoceakna Manor Kemed aya anu ngalebat ka hareupeun si Gobang. Preh deh tembong nyatana bungkeuleukanana hiji jalma anu make baju kulit maung di calana hideung meles anu neros semet bitis. Rupa bangetna teu temong lantaran bangetna diteragos ku kulit hulu maung. Anu temong teh sapasang panonna we anu buburi lengan matak seper. Si Gobang gugup jeung undur-unduran lantaran nu anyar datang teh muncereng ka manehna. Hah, teu perlu nyaho ngaran teh we Gobang. Tapi bisi Andika kawaranan ngaran kaula sarua jeung baju kaula. Si Belang. Dulur barani si Belang teh ngagakak sorana digerem-geremkeun. Ya, Gobang. Geus mejeuna ayeuna Andika teh ngeureunnan kalakuan anu salilana ngarugikeun rakyat. Geura eling sia Gobang. Geura eling. Geura balik pikir. Ulah ngadagoan tina heula ku kaula atuh. Si Belang nyarita deui pinuh ku ancaman. Segangis ya. Gombang bae sia nyadapuk ya. Saha saja. Saha saja nu sabeuna. Si Gobang anu geus eling deui dina kakagetna malik muncereng bari ngaragap perah bedogna. Nyatana Gobang anu gaplek dina cangkeng. Tapi ngadadak si Gobang teh ngejat ka tukang. Atuh nu sajana ge nya kitu keneh malunur lantaran kadenge si Gobang teh ngagerem. Teu beda we jeung ngagerem nasi colat atuh. Malah si Kuje jeung si Bandi mah
Kita di kene oge calanana teh geus si goyo bodoh ngihan maneh. Jemlong dulur. Maju sia. Si Belang nyentak kalawan ngebrekeun si Ganu rek ngrekep. Leungeun kenca katuhuna kahareup dina pasangan maung bayangan. Neuleuh pasangan si Belang samodel kitu. Si Gobang lain maju dulur barani, ieu mah kalagaun urun-uran we. Anu tungtung nama balik kanan. Lengkah 1000 teh geuningan dulu. Manehna oge ngarti yen pasangan kitu teh sidi gerakan ulin pamacan. Atuh berengbeng bae lumpat sakelompat lampet tiba baranting bat betlot bigil tina bujurna. Kitu deui batur-baturna pating serebet naruturkeun. Pangpandeurina teh si Kuje keur mah meunang wiwirang kata mah ayeuna mah calana pangsina teh goyobor baseuh ku compol. Lumpat bari bekok teh anu saceda sampurnana kabawa jeung bukurna. Beuh. Aya bekok sampurna sagala dulurnya. Gareleuh pisan ih. Ret si Belang ka Nyi Arum. Anu masih keneh olohok bengong. Balik deui ka Arman anu keur ngejengjen teu beda we ti areca. Kolebat gajleng. Manehna luncat ka nu bala. Jringkang, jringkang, jeleng. Di luhur tangkal karet aya monyet. Anu gugulantungan pindah ti tangkal kahiji kana tangkal nu sejen. Ngajauhan ti wangunan pabrik. Dulur barani sadayana haturannya ka Guru Agunadi Abdul Fatah Cikawung pimpinan pondok pesantren. Saya ulun kana manconanya si Gobang. Dulur ku nyebarna ieu kajadian teh ngakibatkeun turun darajatna. Manehna katut murid-muridna teh teu cicing. Kulincer kasaban bedeng ngayageun palarangan yen saurang oge ulah nyaritakeun perkara ayana si Belang. Anu teu nurut pasti bakal meunang tindakan keras. Babakuna mah bisi ka emper-emper ka tuan kawasa. Beuh. Bisa kumahaeun teuing mirangna. Tapi pugu ge beja atuh. Anu geus nerekam. Teu burung we tuan kawasa teh nyahoon. Si Gobang teh dipanggil ka gedong. Ditanya sarsilahna cenah tembongna jelema anu ngaran si Belang teh. Mimiti nama di pasar. Malahnya dina waktu si Gobang keur libutan pisan. Dasar si Gobang atuh dulur. Hiji buaya darat nu tara kapetolan akal bulusna. Manehna harita teh bisa pisan nyelengorkeunana. Kumanehna teh dia aku memang nya cenah harita teh ribut di pasar. Jeung jelema anu make baju loreng kawas kulit maung tapi cenah lain kulit maung. Lantaran cenah eta jelema teh kumayua wani-wani ngaheureuyan Nyi Arum parawan geulis anakna Ki Raksa. Anu kumanehna geus diancokeun haturanan pikeun juragan. Tapi cenah harita teh teu kapapanjangan. Jelema anu camplak teh geus dihajar nepikeun ka maburna. Kitu di antarana wawadulna si Gobang ka tuan kawasa teh. Oh, kitu-nya. Nah, laras golis. Cep Gobang eta putri si Raksa teh. Tuan kawasa nanya bari marahmai. Perkara si Belang mah pat bae teu disabit-sabit deui. Aduh juragan, pokokna mah buahin olen we gom. Demplon pisan itu juragan anom.
ditanggal lah moal madak ngujiwageun juragan Anom tah ieu beung abdi tandona oge. Walon si Gobang. Kituna teh bari cungar cengir. Huntuna anu kawas peuteuy asak teh jeung karehol teh ngaheok ka ambeuna betuan teh. Oh, good deh jeg. Eta Gobang sungut maneh. Teh kengeng jaket jago tuh. Juragan terus ngambung nei. Bilih juragan Olab ngambena. Good. Sama engke wengi cana kadieu juragan palai ninggal. Kekengeng lepat nanti cep Gobang ku juragan bakal dipersen, huh? Cenah dulur. Bari kalawang bae si tuan teh ngalungkeun duit kertas salamar nu 5 perak. Minangka mah persekot meureun. Teu beda we ti heulang nyamber anak hayam. Ngan sakilat duit teh geus diasupkeun kana sakuna. Sarta saenggeus kaidinan balik mah leos bae manehna kaluar ti gedong. Maksudna rek kancang badami jeung babaturanana. Lantaran ke peuting bakal ngalakukeun hiji tugas anu kacida penting. Dulur barani sadayana di mana bae ayana haturannya seunuhun mugi kebaku kabinga sadayana dararamang teras manconya kana dongeng-dongeng Kang Ius. Pating garbligna anu laleumpang beunang dipastikeun dulur sakurang-kurangna aya tiluan memang teu salah tepatna pisan mah aya 5an. Malibir katukangan bedeng-bedeng laleumpangna teh bangun anu rarusuh naker teu nolih kaayaan peuting anu sakitu meredongna. Gulayun luhureun tangkal waru pipireun bedeng aya anu gugulayunan. Koleang sre nincak ti kotok nincak ketaneuh kalawan teu ngaluarkeun sora dulur. Koloyong semu ngagegag nyampeurkeun janela bedeng hecekah cekro. Ti jero bedeng kadenge aya anu dedeheman terus nyempe sajongjongan. Kletrek panto dapur dibuka tulakna lol aya anu bijil baju jeung teregosna saules belang. Ngan calanana we nu hideung meles. Aya naon raun? Cenah dulur. Anu kakara bijil teh tayalian gumilar nanya ka si Rawun anu ayeuna geus jadi sobat dalitna anu kacida satia. Si Rawun emalan bari ngagugunyeng calana gumilar ngejakan init meureun. Cek gumilar geus ngarti lantaran tadi oge kadenge aya nu ting garblig tangtu lain jelema baleg anu matak si Rawun ngebejaan oge. Sabaraha urang cenah Rawun? Cek Gumilar nanya deui. Si Rawun nemalan disada 5 kali. Oh, iman nya cukup loba geuning. Geus kitu. 6 tiala. Gumilar ngulangkeun leungeunna nitah ti heula. Si Rawun leumpang ngagegag dituturkeun ku Gumilar minangka panuduh jalan. Reg eureun gigireun bedeng kiraksa. Di jero imah kadenge hoghag nu cacarita patorong-torong. Geuning imahna kiraksa. Alah. Wah tuh. Ngadadak jantung Gumilar teh moyeg. Di lain-lain oge kapan eta teh tempatna Nyi Arum. Heuge teh dihubungkeun jeung jama-jama anu daratang lain wayah.
anu geus tang atuh teu kudu disangsrikeun deui. Ieu teh maksudna lain lek maksud hade. Jelisir Gumilar kana sisi bilik, ceulina rapet ngadedengekeun. Ngan di jero teh aya anu nyarita. Waula mah Dharma ditahan kira-kira. Dibikeun teu dibikeun dibawa mah tang tu. Teu kaula ge. Keur naon make dikoretkeun. Da senangna mah tang tu bakal kaasaan ku sadarea. Balik-balikan lamun teu dibikeun. Nasib naon anu ku andika bakal kaalaman. Tapi lamun dipasrahkeun, salian ti senang teh engke kiraksa bakal jadi mitohan juragan Anom. Wah bakal diangkat jadi manor besar ke. Cukup Gobang. Teh kudu manjangkeun carita. Kadenge Kiraksa semu nyentak. Kajeun aduh. Yeuh, Gobang, rengegeun ku si lain. Kajeun kaula tumpur rodas ayeuna mah, saimah imah. Jeung tinimang dihina ku Andika mah. Hayo, rek kumaha maksud Andika ayeuna? Nyingkah sia binatang. Kolot-kolot sia. Ngan ngojok-ngojok kana teu bener. Yeuh, kajeun modar deuleu aing mah jeung tinimang beunang ku tuan sia mah. Jor ka itu, pejakeun ku sia jurig. Nyarum dulur barani pipilueun nyarita pinuh ku nafsu amarah. Allah setan sia. Jajagoanan tewa kalinya kude. Kadenge Si Gobang marentah. teu suri teuing. Nyarum ngagorowok. Jep anu pacental-cental teh eureun Diganti ku sora dugdag geting gelebruk kawas di jero imah teh keur galungan. Dulur barani sadayana memang teu salah. si Gobang Keur patutunggalan jeung kiraksa. Nyarum lantaran ngalawan atuh harita teh dihurup ku si Kuje jeung ku si Bandi. Sedengkeun Arman keur nyang hareupan manor kemet jeung manor hiding. Gumilar anu keur jongjon ngintip teu antap warani kajeleng bae manehna luncat nemragana panto bray. Korowok harita teh nyentak ka si Gobang. Gobang, teteh lah euy, si lain teh hayang ditina ku kaula nya. Hayo nyang hareup sia, lesotkeun eta. Teu beda we dulur barani, tinggal dengeng gelap ngampar tengah poe ereng-erengan. si Gobang harita ngejat sababaraha lengkah ka tukang. Atuh batur-batur nanya gitu kene. Teu kira-kira reuwaseunana Mireung datangna jelema anu bajuna jeung teregosna tina kulit maung teh. anu pikeun maranehanana mah geus teu bireuk deui. Sabalikna kiraksa saimah-imah Ngadadak namahan sumangetna ku datangna ieu jelema teh. Lantaran pasti mere bantuan, cenah kitu dulu. Gigisna mah geus lain tatureukeun. Tapi jeung tinimang nanangan wiwirang mah leuwih hade ancur-ancuran. Teu ngalobakeun catur deui culeuk kiraksa. Seak bae si Gobang teh narajang ka Gumilar. Eleh meunang cenah kumaha engke. Sor Gobang, tuluykeun tah ulin madi teh. Moal burung diladenan. Cenah dulur. Bari sor Gumilar teh pasang pamacan. Leungeun duanana nangkub. Murukukung teu beda we ti maung nu rek ngarekeb. Si Gobang ngaranjuk gumeh gerak tipu main pona geus kateguh ku musuhna. Tapi barang nempo pasangan pamacan, musuhna teh cakakak bae si Gobang teh seuri. Geuning maung ompong euy, awas. Tamat nyarita sarta bari nyebutkeun deui panarajangna. Si Gobang teh geus ngadius narajang maksudna mah rek nyuayekeun leungeun Gumilar bari sakilat rek ditonyok ku totogan. Tapi sakilat Gumilar geus ngarobah gerakanana tina gerakan tipu pamacan teh kana gerakan tipu ulin kari. Anu sakilat leungeunna lingas jeung purek. Peureub leungeun Gumilar teh disuai, tapi ngadadak anu disuai teh ngaleungit. Waktu peureub si Gobang ngahiu kerek meupeuh ku jurus katujuh dina gerakan Mahdi. Didinya keneh pigelang leungeun si Gobang teh dipeupeuh ku tengeulan kedet. Kontan atuh si Gobang teh ngerepeng bari mundur 2 lengkah. Matana merong.
sedangkan leungeun ngaragap karena perah gobang anu aya dina cangkengna tapi teu tulus margi Kang Bojong aya madu bangplak. Dulur jaga tu carios gumilar urang simpen lagi ka dieu nya ku kitu saya nuhun kana kasatiaanana dulur kalayan hapunten anu kasuhun ampura anu kaseja urang teu dihaneulem sieum urang tuna dihanjuang siang paranti nyokot dengakeun kapayun urang guar deui. Kang Yus bade ulur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.